Alhamdulillah cai herang euy. Seger Ciherang nanya, sabab Ciherang mah murah. Manawa siapa? Lain sombong si Abah tengah jawab. Eta teh usik malik cik urang dereng urang sawer. Dicokot mah. Bah. Alimeun cenah. Makana doakeun kumaha min salaki resep keneh gapleh, doakeun sing engal-engal mohon ampunan. Astagfirullah eta nu tiung hideung kita tadi. Ka salaki ngadoakeun modar. Teu seuri-seuri acan. Ayo rokok, Bah. Tuh, mung seuneu. Ayo ngerana, Bah. Alhamdulillah. Luar biasa, tepuk tangan untuk Banser. Awas, lamun can jam 1 geus barali. Da abdi mah sakedeung deui wih da perjanjianna oke ngan 1/2 jam dikali 2. Ngan saper bidadarina susuna 2. Dikali 70 140 susu nenen unggal poeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Ini ada satu ceramah yang luar biasa, bodor, lucu, kocak, tapi ada pesan-pesan yang sangat luar biasa ya, pesan-pesan moral yang sangat luar biasa. Ditontonnya, ayo kita tonton ya. Ini jangan lupa nih like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acan dilajengkeun ka ibu-ibu teh cara rentil. Sing emot kacaroge anu di bumi. Kecuali janda. Alhamdulillahil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala kubrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال نبي الله صلى الله عليه الراحمون يرحمهم الرحمن irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
wa qala aydan man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashsharu lahu bil jannah. Hadratul kiram pangarsana alim ulama, guru-guru pribados, termasuk pangarsana Pak Ustadz Jajang. Mana Pak Ustadz Jajang? Eta guru pribados kapungkur sok sasarangan kiroat sareng diajar ngamat. Alhamdulillah dipasihan nenen. Alhamdulillah. Oke, hari ini nenen patayat muslimat iya. Aya kejadian mah di Bandung. Eta ku milik pisan, milik gede pisan. Nini kawin jeung pemuda. Milik gede alhamdulillah. Pas atosna kawin isukna eta pemuda kejer mah. Dipariksa ku polisi sing horeng teh nyedot susu ka dalwar. Ieu aya kepala laur balik ke dia kejer aduh. Moal gitu. Ganti ku kopi ah. Seger eta Ideung mangga teu hilap ka para ajengan Ustad Kiai ya Kang Ustad Ara oge alhamdulillah kaleresan dipayung sasarangan di Al Hikmah oge teu hilap ka aparatur pemerintah tingawitan RT nyanong Pak RT nyanong mana Pak RT Pak RW na nyono era atuh RT sareng RW teu datang balurah oge dah datang mana palurahna kade tong wakawih palurah nya oh nuju tuang tong waka ke urang doakeun ku sadayana palurah sing sehat amin nya kumargi satungtung masyarakat khususnya Kiara Payung can kabagian kabeh PKH lurah terus sampaehna sing jadi lurah amin makana urang doakeun palurah sing panjang umurna amin sampai ke akhir zaman amin kabeh geus pararawat sesasorangan we itulah ada wong senang geus maot kabeh saha cenah aing nu nguburkeun ieu sadayana anu teu bisa ku abdi disebatkeun hiji-hiji hapunten nu kasuhun sateu acan lajeng nepangkeun heula masalah resna mah abdi teh asli di dieu nya rama abdi teh Haji Kosim rama abdi ti bojo nu katilu makana barokah sia bapak-bapak kabehanana ye geuningan barokah nyanung teh kitu jadi Haji Kosim teh boga budak ti bojo nu katilu abdi ieu kameget ngan hiji-hijina ibu abdi sami dipalih ditu tuh nek abdi teh magnet rakana teh mah ijo oh mah ijo ninina sarua atuh abdi teh urang dia jadi abdi ka dia teh sanes kasaha dia teh kalemburna nyalira pamugi abdi diangken ti ayeuna mah jadi wargi sadayana nya tong disaha-saha tak gitu makana tos beres di dieu lamun ngaku dulur kudu mekelan kabehanana tah gitu kumaha enceunana ijo tah Haji Kosim bin Haji Abah Jayadi nya bin Haji Sarbini kaditu nama nyot nya terus binti Haji Umar tadi jalur bapak tah lamun ti mamah mah aya mah ijo eta teh rakana neng abdi ramana teh Abah Wiratma tuh geningannya dulur kene jadi abdi teh sanes saha ka dieu teh geuningan wargi nya ngan kaleresan ayeuna nemen nepangkeun we nya yen Haji Kosim teh gaduh murang kali pamegat di bojo anu katil
makan apa geningan tah siah nyanung teh barokah makan sok nyararanu. Tapi siapa tong waka mikir hayang nyanung ari nu hiji oge hese mere resi tah dengekeun sia gitu. Sabab hiji oge moal moal paling gelepet gitu. Tos urang lajengkeun manya sadayana puji kasampurnaan puji sadayana kagungan Allah. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Sadayana kagungan Allah. Allah muji ka dirina nyalira, Allah anu kaduana muji ka makhlukna. Sapertos muji ka Kanjeng Rasul, innaka la'ala khuluqin azim. Anu katiluna makhluk muji ka Allah sakuduna. Makhluk kurang sebagai makhluk sakuduna muji ka Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sakuduna tah anu kaopat kade ieu tak bisik-bisik loba anu katipu. Puji hadis ala hadis sok aya kadangkala na eta makhluk dipuji ku makhluk. Saur ahli tauhid kade ulah diaku sadayana puji mah kagungan Allah. Saur ahli tauhid buru-buru balikeun ka Allah ku ngucapkeun alhamdulillah. Aduh sia eta anu kiroat tadi mani ngeunaheun pisan buru-buru ngucapkeun alhamdulillah. Aduh eta Ustad Ara keur mah kasep, keur mah pinter ngaji, nyaah ka pamajikannya ah kami toha. Alhamdulillah. Termasuk ieu nu halaladir mamani guarulis. Alhamdulillah. Rarapih ditiungna oge. Ah kan saurang nyebut alhamdulillah. Mani rarapih ditiungna teh pedah keur ngaji dah di imah udah leres mah kitu lung ka kemana we dialungkeun pas isuk arek ngaji bingung mana tiung aing karena itu tah kade bisi aya nu muji aduh mani geulis ya karena kesungar sengir alhamdulillah mun aya nu ngaku teh kusabab sadayana puji mah kagungan Allah. Contona kieu mah sombong sareng takabur teh salendangna Allah entong dipake ku makhluk. Lamun mah takabur komo sombong dipake ku makhluk eta teh sifatna Allah. Hampura anu boga rasa takabur moal aya bagian tempat di surga tempatna dina neraka. Termasuk segala puji tong diaku lamun aya nu muji aduh eta RT eta RW manikot ku bager teuing. Mana RT na? Oh paling ditu. Alhamdulillah palurah teh marekot ku bager bisa ceramah. Alhamdulillah. Sugan we dipuji wae teh datang bari nyawer. Gitu. Nah, kode keras ya palurah. Yeuh mak sapuduna urang sebagai makhluk komo ngagengkeun la ilaha illallah. Naon sababna? Di urang mah ilahar ajaran ti karuhun ti guru-guru ti waktu weleh tina dzikir la ilaha illallah. Teu weleh tina kalimat eta bada netepan pasti aya dzikir la ilaha illallah. Bahkan lamun aya anu maot oh sok didoakeun ku kalimat ta. Leres mah di dieu mun aya anu maot sok tahlilan sok. Aya anu maot tahlilan. Atau manu maut tahlilan mancan maut ditahlilan cik naros deui aya di dieu lamun aya nu maot sok tahlilan tara
begitu. Kade ieu mah naon sababna ieu urang buka ku abdi mah Nabi Daud amanat ka para putrana sareng jamaahna ieu sia aya motor ngaliwat. Kade unggal poe sing daek dikir Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Naon sababna urang dihirupan ku Allah, diciptakeun ku Allah, tur direjekian ku Allah. Tong sieun mah dina urusan rezeki komo tepikeun ka pasea jeung caroge urusan rezeki mah tos dijamin ku Allah di zaman ajalina. Tos dijamin. Anu kaduana saur Nabi Daud ya sia tong hilap dawamkeun kalimat la ilaha illallah. Naon sababna saur Nabi Daud ya sia lamun mah 7 lapis langit lamun mah 7 lapis bumi dihijikeun duanana terus ditimbang disimpen dina timbangan nu sabelah deui kalimat la ilaha illallah 7 lapis langit 7 lapis bumi moal mampu nandingan beratna kalimat la ilaha illallah. Ku beratna kalimat la ilaha illallah painan atuh urang setiap waktos badanna tepan komo aya lini mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bari gempeur lalumpatan singsatkeun anero belancat terumpat komo aki-aki mah aya ini la ilaha illallah la ilaha illallah nyokot sarung wah nyokot kolor wah beretak umpat nah tiris sing horeng teu dikolor eta lato-latona kadiku kadieu gitu. Mas, sorry Mas. Dina latihana oge teu meunang seuri. Nyabahnya sing tua. Sabab lamun seuri batal jadi banser. Nyabah. Alhamdulillah. Pak Andi namina teh nya. Alhamdulillah. Janda menarik senapa. Terus lanjutkan mah. Iya. Anu kaduana Nabi Allah Musa alaihi salam munajat ka Gusti kusabab Nabi Musa mah kalimullah mah Gusti pasihan abdi kalimat lamun mah kalimat eta diaos ku abdi didikirkeun ku abdi abdi dilebetkeun kana hamba Gusti anu mulia tur dimulyakeun ku Gusti kumaha saur Allah Musa dawamkeun wae kalimat la ilaha illallah. Nah, Gusti kedah ngadawamkeun kalimat eta saur Gusti Musa ieu siah lamun mah aya saha wae anu maca kalimat eta kecuali eta jalma teh mulia jeung dimulyakeun ku kami. Di Bandung mama ilaha lamun aya anu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah aya anu maot terus tahlilan la ilah dibid'ahkeun mah teu ngarti jeung teu sadar justru amanat Nabi Musa saur Allah ya sia Musa lamun mah 7 lapis langit lamun mah 7 lapis bumi dirapatkeun duanana terus digantungkeun kalimat la ilaha illallah tengah-tengahna 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi hancur kabehanana kusabab teu siap ku beratna nanggung kalimat la ilaha illallah. Tah kitu mudah-mudahan atuh urang sadayana sing istiqomah sehingga nalika sakaratul maut urang tiasa nyanak tur tiasa ngucapkeun kalimat la ilaha illallah. Ieu teh namanya muqaddimah mah keun urang serius heula nya. Kitu mah ya. Ya anu salajengna ieu ya sing jadi saksi dina kitab Turatun Nasihin mah ditetelakeun dina riwayat anu kacila panjangna aya hiji jalma di padang pasir mah ngucapkeun kalimat la ilaha illallah sing horeng maut tos dina harita teh terus aya nu ngimpenkeun eta jalma teh kudu dikersakeun asup kana neraka
digusur ku malaikat, dilelepkeun kana neraka, sing horeng pantuna katutup ku batu, digusur kana lawang nu kadua katutup ku batu, sampai ka lawang anu katujuh katutup ku batu. Saur malaikat, Gusti kan ieu jalma teh kudu jadi penghuni neraka, tapi naha ieu neraka sadayana katutupan pantona ku batu. Kumaha saur Allah? Allah mauninga malah aing nu jadi saksi. Eta jalma hiji waktu di tengah padang pasir pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bari nyepeng 7 batu, eta batu jadi saksi sehingga terido lamun ieu jalma kudu asup kana neraka, sehingga eta batu nutupan kana lawangna neraka. Tah ayeuna urang sasarangan ngucapkeun mudah-mudahan sing jadi saksi ya. Lain ngan saukur batu, iya tenda, iya buah ngan hiji nya salon tuh tatangana we serang barayana tiung sadayana anu aya di sekitar urang sing jadi saksi. Amin. Tinggal sadayana mah turutan abdi nya ke dikasih komando la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Siap 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad. Gitu mudah-mudahan sing jadi saksi kade eta teh. Salajengna mah sadayana biasana upami palih dieu ngawas sok dugi ka tabuh sabaraha? Tabuh 3, tabuh 4 subuh, dugi ka tabuh 3 mah biasana ngaos kiat sajam atau 2 jam, 3 jam. Nah, waraladul kabeh. Ngaji mah komo ajenganana anu serius mah lamun eta ngaji mingguan pasti neangan tihang jeung temok. Leres mah anu henteu dina temok jol emok, terus sila, terus nangunyar ngeluk we. Nah gitu beda jeung dibagi PKH di jam genep tepikeun ka jam 11 eta nageun we molotot ulah nunut-nunutan. Makana lurah ke deui malamun ngaji ci jamaah anu hadir teh bagi 100.000 sewang. Setuju? Tah palurah dengekeun lurah ari hoyong kapilih deui gitu. Ameh henteu nunut tah kitu. Siap dugikeun ka jam 11? Siap. Jam 12? Jam 1? Alhamdulillah urang dia mah luar biasa diajak ngaji, tepuk tangan dong. Luar biasa sampai jam 1 tepikeun ka siap gitu cak sia awas. Namun can jam 1 geus barali. Da abdi mah sakedeung deui wih da perjanjianna oke ngan 1/2 jam dikali 2. Ngan sajam. Lamun mah hoyong 2 jam berarti sajam ieu ngalemur saha nu mayar? Mana lurahna geroan heula da ngalemur oge pasti dibayar, nya ngalemur teu dibayar. Naon sababna jauh di Jugjug anggang di teang abdi ti Bandung sumping ka dieu ka Garut ka Kiara Payung jauh-jauh teh neangan dukungan. Sok da teu didukung ngojo barali kue abi ngocoblak sorangan di dieu jiga nu gelo. Tah lamun tos kenging dukungan pasti uihna bakal menang bener.
benar teh da sabab ayeuna mah saeutik duit meser tiung make ibu jawab meh kadenge ku caroge mumpung haladir mangkelukna yo meh henteu pagawean teh nyoot tukur we jeung moe kanyut dareuleuh ayeuna sing tarik meser acup make resiko budak kudu make biaya sakola kudu make ka pasar oke kudu mawa pak kadenge henteu pak henteu eta ku aya budegna ieu sia bapak-bapak dibere nyaho urang buka rahasia na pamajikannya da sebenarnya mah asli teu bogoh-bogoh teuing ka salaki teh aslina da sababna anu aya dina pikiranna teh naon kadenge teu pak rek diurus pamajikan nu kitu patut yo pak salaki arek kulin teu balik-balik oge nu penting mah makelan itu bae resep museup resep menbal jig nu penting mah makelan kadenge teu pak paduli teh teuing salaki geus kolot hideung cakeun truk reyot nu penting mah loba kadenge teu pak dina otakna teh duit paingan salaki tarereh kolot jeung tereh maot ti heula da pamajikanana beuki sing kadenge ku carogena tong boborah gitu manya meser tiung mesek rasukan biaya budak biaya sekolah resiko rumah tangga sadayana ge butuh zaman ayeuna mah kitu bahkan maot oge ayeuna mah butuh saha eta nyebut butuh duit maot cirian tah anu tiung hideung mun maot wawalan duit lurah tah cirian cirian tah anu ngamu acup pink ungu tah geuningan kitu mah nah makana lah urang doakeun si bapak keun bae usaha naon nu penting mah ngahasilkeun tah itu mah nya siap mas siap tak itu mah sholawat silarang salam salamina urang limpah curahkeun ka bangkida alam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ieu sadayana hapunten anu kasuhu kedah bagja urang sing diangkeun umatna Kanjeng Rasul naon sababna sakabeh nabi jeung rasul sebanyak 124.000 jumlahna moal waka dititah asup kana surga satungtung umatna Kanjeng Rasul encan lebat kana kedah bagja paingan seueur para nabi jeung rasul anu munajat ka Gusti anu maha suci hoyong dilebetkeun janten umatna Kanjeng Rasul leuwih baik terjadi nabi jeung rasul tapi janten umatna Kanjeng Rasul urang mah can pernah ngadoa urang mah can pernah mentak borojol we ku kolot teh urang dilahirkeun janten umat di akhir zaman umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak punten bade ngadongeng ya ieu teh muko dimah keneh gitu ya mak aya malaikat opat Jibril Mikail Israfil sareng Ijroil sumping mak ka Kanjeng Rasul pak malaikat Jibril nyangem kieu ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun dikira payung di mana wae maca sholawat istiqomah sadinten sawengi 10 kali saur malak Jibril kami rek mawa umat eta ngaliwatan kana sirotol mustaqim seperti kilat anu nyamber alhamdulillah tah eta tema bakal ditulungan ku malak Jibril ngan syarat istiqomah sadinten istiqomah sabaraha kali maca sholawat
Malak anu kadua Jibril Mikail, ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun istiqomah unggal dinten 10 kali maca sholawat kami rek mere nginum ka eta jalma tina talaga Kausar. Lamun mah 1000 tahun mah di padang mahsyar, lamun mah 1 miliar tahun mah di padang mahsyar, moal pernah ngaraos haus jeung lapar ku barokah ngasaan ngaleukeun tina talaga Kausar. Dah eta kamuliaan teh bakal dibikeun anu tiasa istiqomah unggal dinten maca sholat sabaraha kali? 10 kali. Malak anu katilu Jibril Mikail Israfil, ya Muhammad lamun mah umat anjeun istiqomah sadinten sawengi 10 kali maca sholawat kami rek sujud moal waka diangkat ieu sirah satungtung Allah can mere hampura ka eta jalma. Beruntung ngantana henteu tah eta teh bakal ditulungan dibela ku malaikat ngan syaratna istiqomah unggal dinten 10 maca sholawat. Malaikat anu terakhir Ijrail, ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun maca sholawat istiqomah sadinten sawengi 10 kali kami rek nyabut ruhna eta jalma seperti nyabut ruhna para nabi jeung para rasul. Alhamdulillah. Nya kumaha kitu nyerina sakaratul maut mah aya nu netelakan aya seuneu anu seperti dicacak ku 300 pedang 300 kali eta dicacak ku pedang, aya nu nyebatkeun tepikeun ka 1000 kali dicacak ku pedang ku nyeri-nyeri sakaratul maut. Makana ye kudu hati-hati saur Kanjeng Nabi, maut mah hiji jalma bakal sesuai dengan kebiasaanana. Lamun kebiasaanana ngomongkeun batur, tah sia maut mah dicabut bakal eukeun ngomongkeun batur. Lamun sia ngomongna kasar, anjing goblok, sia anjing goblok, tah sia dicabut ku malaikat teh bakal keur nyebut anjing goblok. Cabut anjing Tasya ngan anu paur mah anu gegeran sok nyebutkeun nu salakina rewas eutik anjut rewas eutik lair eta dicabut tu malaikat makana kade daripada ngomong itu pada ruku mak seueurkeun wae zikir la ilaha illallah atanapi maca sholat. Sok urang ayeuna sholawat sasarangan sing jadi saksi siap. Cik mama heula bapak-bapak papaget trepeh heulanya. Cik mama sadayana sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Ku abdi urang disawer mana palurah ye gantian ye abdi bade nyawer ye anu pangtarikna urang sawer ku abdi. Cik bapak-bapak ye bapak-bapaknya cik mak jep jempeh heula cik bapak-bapak 1 2 3 sholatullah bisa disawer maning aya-aya ieu bapak-bapak eleh emak-emak panitia ieu kumaha upami bapak-bapak urang seuneu tuang heula meh aya tanagaan liburkeun heula setengah jam ke urang teruskeun paling mana tuangeunana yeuh cik mama deui nya 1 2 3 sholatullah salamullah nyirikeun hayang disawer cik bapak-bapak deui asadayana sareng palih ditu ye Pak tong ngerakeun dewek Pak kiara payung teh terkenal jawarana kaca
celuk ka awun-awun kakon cara kacana pria yen ki arapai teh baheula teh nagara beling Allah rohaniyeun incuna aya nu ngaheureuyang teh inung bapana bahkan diri akina kala luar mah bawa halu terkenal jawarana piragu diajak sholawatan eta bapak-bapak tong ngerakeun dewek Pak. Saya di Bandung terkenal teh ku sabab turunan Kiara. Cik bapak-bapak. 1 2 3 Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala siap Aduh, disawer. Mama hula cik sadayana kompak 1 2 3 Salatullah mana palurah ka dieu urang sawer yo warga gantian Desita, nah ieu nu pangtarikna tiluan ye bagikan. cik sok panca heula mana nu pangkuatna alhamdulillah can kompak sadayana sekali deui Desi banyak menang. yo teteh meh repeh ye menang Desi jadi beneran kembali tilu. alhamdulillah sing tarik atuh kumaha itu alhamdulillah mangga alhamdulillah sing barokah cik bapak-bapak oge bapak-bapak pangtarikna ya bapak-bapak 1 2 3 si abah si abah pangtarikna abah nah abah eta mani tarik itu pedah teu aya waos Aduh, abah saha wastana mbah Bapak Mamat. Mamat alhamdulillah pidoananya Rama Abi Haji Kosim didoakeun ku abi abah janung deui tos 2 astagfirullah hamurkannya oh duda tuh suk saha di dia anu randa tuh si abah emang kuat keneh bah hoyong kuat mah bah resepna teh kratindeng sareng bonteng insyaallah sadayana salatullah salam ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin tah gitu mudah-mudahan sholawat urang teh sing jadi saksi aya sahabat anu kantos naros ka Kanjeng Rasul sabab Kanjeng Rasul ngadauk ieu yeuh sia pahala sholawat sok gede-gede gunung sahabat anu ngajur ya Rasulullah nah eta teh sagede-gede gunung pahala anu maca sholawat eta teh kanggo anu serius anu khusyuk teu sahabat eta teh keur anu lalai keur anu poho bari heureuy bari ditakolan salatullah salamullah ala toha eta rasulillah aya eta segala rupa sagede-gede gunung pahalana teh mangga pilari dina kitab Tangkihul Kaul dina bab fadilatus sholawat saur Kanjeng Rasul lamun mah jalma macana khusyuk tapi kan kanyurucut cai panon sono ka Kanjeng Rasul cinta ka Kanjeng Rasul sagede kumaha badagna pahala teu aya anu uningan angin Allah anu uningan tah kitu urang tutup ieu mukodimah ieu ya urang tutup kumaha saur Kanjeng Rasul dina hiji riwayat mah
aya jalma anu dikersakeun ditakdirkeun kudu asup kana neraka. Allah hiji amaliyah anu jadi sababiah lungsur rahmat Allah, tetep eta jalma teh kudu dilelepkeun kana neraka. Tiba-tiba Kanjeng Rasul sumping bari nyanak sacuir kertas. Timang deui jalma, timang deui, pas ditimang deui nya ngagejret timbanganana berat kana kaawonan. Ku Kanjeng Rasul disimpen eta kertas sacuir dina timbangan anu sae, tiba-tiba mah barokah sacuir kertas jadi ngagejret beratna kana kahadean. Ditaros Kanjeng Rasul, ya Rasul eta naon dugikeun ka berubah kitu beratna kana kasaean, naon eta kertas sacuir? Ieu jalma sarira hirupna pernah maca sholawat ka kami sakali, cacak-cacak sakali, komo lamun 10, komo lamun 1000 kali. Alhamdulillah. Makana urang sing tiasa istiqomah maca sholat tah gitu. Ngaji matos sakitu tong panjang-panjang teuing namanya. Cik mak taros. Tolong dijawab kusadayana mah. Ngeunah mana panjang asup saeutik, pendek asup kabeh, cik ngeunah nu mana? Naon mah? Pendek asup kabeh. Cik mah paling ditu cik enak mana mah raos mana? Panjang asup kabeh, pendek asup kabeh. Naon mah? Gimana horeng panjang asup kabeh? Tong ka mana wae ieu mah ngaji. Daripada panjang asup saware mending keneh pendek asup. Nya ngaji ieu mah cing tong ka mana wae manarana teh ieu teh. Tos. Ngaji mah daripada abdi ngabamblang 2 jam tapi teu asup sadayana mendingan pendek we tapi kahartos sadayana nyamannya. Kahartos henteu. Alhamdulillah. Ustad Ara pangarsa di dieu sadayana hapunten da atos ngalartos sadayana keur naon diteruskeun oge. Alhamdulillah. Nuhun da atos kahartos abi teu tiasa lami-lami kalarasan di Bandung teh ieu teh di Rancamanyar aya nu nelpon wayahna abi aya acara kedua di Bandung di Rancamanyar kedah pisan cenah. Nya jadi abi teu tiasa atos kahartos. Cik ieu kahartos henteu? Henteu. Kumaha henteu aing ti tadi ngacoblak arek sajam teu kaharti. Percuma diteruskeun. Nya, ieu teh nu kumaha nu leresna ieu teh? Teraskeun. Ngalemur wae? Siap. Sanu tanggung jawab ieu ngalemurna ieu. Cak siapa lurah awas tong boga balik. Yeuh tah ayeuna teh kaleresan sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga selalu menjadi teladan dan pedoman dalam kehidupan bagi umat Islam. Kahartos sadayana? Mah geus eta we muludan mah. Geus abi ngaleungeut heula mah? Aduh alhamdulillah cai herang euy. Seger Ciherang nanya sabab Ciherang mah murah. Mana wae. Panitia dengar-dengar ieu Cikopi can datang kene. Geus puguh susu masieun kejer. Mangga ka diteruskeun kopina can aya. Bah, meh awet anom dipasihan nenen ku abi bahnya. Siapa? Lain sombong si abah teh ngajawab. Eta teh usik malik cik urang dereng urang sawer. Dicopot mah. Bah. Alimeun cenah. Sekian lama
ku menunggu kedatangan Cikopi. Cikopi. Ya rek datang wah Cikopi. Kedatanganmu ku tunggu telah lama. Telah lama ku menunggu. Da ibu-ibu zaman ayeuna mah alhamdulillah abdi kaos ka mana sampai ka Santolo, sampai ka Tasik, sampai Cianjur, Bandung mah diubek mah abdi teh regreg alhamdulillah sing horeng anu semangat tur gairahna luar biasa dina pangajian mah ibu-ibu. Di dia ge alhamdulillah dikira payung nu seueurna teh geuningan ibu-ibu. Tepuk tangan ibu-ibu dong. Alhamdulillah hirobbil alamin. Bapak-bapak mah aya oge mararojok bari ararud itu luar biasa. Alhamdulillah. Tapi mak punten ieu teh survei membuktikan anu ngaji minuhan pengajian Senin Kemis ya sab minggu full bahkan bulanan nu minuhan ibu-ibu bapak-bapak saalit. Tapi aneh dikasakeun anu pinter mah kalah ka bapak-bapak. Sok kurang survei ayeuna buktikeun sambil ngadaguan kopi. Cik, teruskeun mak ya urang buktikeun survei. Teruskeun mak. Pak, tong ngerakeun dewek teruskeun cik Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bapak-bapak ketetarari sekali deui sing kompak bapak-bapak waler. Inna a'tainakal kautsar. Cik ayeuna ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tetap. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Halo. Tuh nu bisa ngajawab mah bapak-bapak. Pinter bapak-bapak, tepuk tangan bapak-bapak. Sakali deui bapak-bapak teruskeun. Hei, sing tarik buktikan bahwa laki-laki itu memang cerdas, akalnya ada 9. So, Pak teruskeun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Cik ibu-ibu. Cik ibu-ibu. Ah, cik teruskan mak paling dia sok sadayana ibu-ibu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Tuh 2-0 anu bisa ngajawab mah bapak. Alhamdulillah kopina geus. Kopi hideung ngarekeun dukun kai. Astagfirullah. Emangnya gua Pak Ustaz Jajang? Apunten pangarsa Jajang. Kurang doakeun pangarsana sing sehatnya amin. Sami sing panjang umur sampai ke hari akhir zaman amin. Meh lurah di baturan. Alhamdulillah. Dukun itu panas deui. Tuh geuningan anu pinter mah geuning bapak. Tuh geuningan berkatna ge dibagikeun. Ieu teh rek ngaji rek ngabagi berkat.
Urang heula ah atuh senang ngabagikeun weh. Ti palurah ieu. Nya sok atuh. Bagikeun heula. Abdi ngopi heula nya. Biasana lamun kopi jeung udut-udut nah atuh. Mana ieu panitia? Palurah teu kahartoseun kitu teu ngupingkeun. Tuh kalakah ge deui dina lawang pantos sugan carek nyawer. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Bah, badai kopi. Badai kopi, badai ninin, Mbak. Si Abah bukan teuing di tah makana mas ya kudu atoh lamun boga salaki komo minantu ti banser tahan imanna teh kuat ditawaran susu mung ditawaran kopi mung dibere duit ge kuat mempertahankan keteguhan jiwanya. Gitu kekawin-kawin setia ayah nyerengin saeutik lurah nyiksa di dijama iya ka banser engke amplopan dia banser karunya keur mas kawin. Alhamdulillah. Tah kieu hapunten ka sadaya nama lanjutkeun kapangarsa sadayana di dieu hapunten Pak umat teh Pak dibagi 4 bagian Pak kade kudu uninga kana medan dakwah umat anu kahiji tingkatanana umat awam hapunten ka para pangarsa kiai ajengan ustad ieu tingkat anu awam teu bisa diajak ngaji serius. Sakali we diajak ngaji serius bakal nunutan leresna tah ngaos jeung nu awam apa kudu hiburan eta metodena teh asuna kumaha da tumitul qalbi loba seuri entong eta wae dalilna soalna idkhul surur ngasupkeun ka bunga ala qalbil mukminin eta ge ibadah keur mah imah beas PHH teu kabagean RT na jeung RW na kalkah ngabagi teh ka dulur-dulurna sorangan jeung anu wararawuh lurahna teu turun-turun deui henteu ngecek nya lieur di imah salaki teu boga duit pagawean museup jeung gapreh bener. Astagfirullahaladzim geus lieur hidup sapopoe budak eta jajan wae geus teu buku inung teh teu dibere duit ku salaki teh rungsing ini ka pangajian kalakah rungsing atuh nurus tunyung makana kabingung eta di rumah datang ka tempat pengajian jadi atoh menang naon ngaji teh tah mangaos jeung nu awam mah kudu kitu kudu ngabodor leres mah itu dateng ngabodor mah bau haseup nya ngan uwing euy asa kahina ngaji di Kiara Payung ieu di Garut teu seuri-seuri acan ayo rokok bah mung seuneu ayo ngerana bang Alhamdulillah luar biasa tepuk tangan untuk Banser bantuan serbaguna kuningan laguna jalan-jalan tahu Jigsaw tahu tapi kalau kanu nyuka batur
Yel banser dulu Pak. Yel banser Pak. Alhamdulillah. Ya kulurah alam. Mana lurah na mana? Woi, tepuk tangan Pak Lurah. Naik lurah naik. Yo. Salim Pak. Raden kong 10.000 Pak Lurah. 50.000. 2.000. Kuat iman. Alhamdulillah. Didoakeun si kenal agungnya. Si agung jangkung. Atur nuhun Pak Lurah. Alhamdulillah. Oke ti RW mancannya. Mana Pak RW mana? Aya meureun sesa PKH. Sok akan ieu ina ka payun. Mana Pak RW? Mana Pak RW? Wah sambil nunggu Pak RW. Ma, iya Bapak sadayana hapunten mana? Iya. Iya Pak RW na iya. Bade nyawer ka saha? Oh, ka Bansor. Walhamdulillah. RT na mana RT na? Aduh. Makana kudu hoyong jadi Banser teh. Itu. Makana bah tuturkeun abdi mun ngaji ka mana wae nya. Ngan ieu saha nu ngelap kesangna menilu etlet ya. Hek tisu eueuh ieu teh aduh aing mah. Lanjutkeun mah hampura. Kumaha tingkatan anu kadua, tingkatan salikin, ieu tingkatan santri anu resep ngaji. Arek kolot arek budak anu resep ngaji tah ieu mah diajak ngabodor oke, tapi teu cukup bodor hungkul kudu disuguhkeun dalil-dalil terutama fadhailul amal. Contohna keur salikin saur Kanjeng Rasul, man salakal tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing saha jalma anu daek meniti ngarengkah ngincip-ngiciprit kana tempat majelis ilmu ka pasantren komo jeung masantrena saur Kanjeng Rasul sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Engke di poe kiamah bakal digampangkeun menuju kana lawang surga. Alhamdulillah. Ibu sadayana bapak sadayana nu hadir ieu ngiciprit ngincit di bumina masing-masing. Mudah-mudahan jadi saksi ke di poe kiamah ku Allah dimudahkan karena tempat lawang surga. Amin. Gitu tah. Saur dina hadis sanesna mangin taqala liya ta'allama ilman dzukirallahu min qabli ayat wa tuh geuningan dihampura dosana samemeh ngalengkahkeun kadua sukuhna. Alhamdulillah. Pak punten umat tingkatan anu katilu Pak namina wasilin jalmi-jalmi anu tos wusul biasana anu tos asup ka nama komusul mah Pak teu hayang loba humor teu hayang loba nu ngabodor resep kana kajian ilmu terutama ilmu bab tasawuf bab ruhaniyah. Kumaha cara mencintai Kanjeng Rasul, kumaha cara memperdalam sifat-sifat kemuliaan keagungan Kanjeng Rasul, kumaha memperdalami tentang sifat-sifat Allah, af'al Allah. Nu kitu tah cenah di dieu tah. Tuh nya kana tuangeun mah. Alhamdulillah ya rabbil alamin.
Makana Pak hampura ieu anu tingkat usul entong cedikan Pak kahiji ajengan ustad ulama atau kiai anu sok resep bodor, berarti eta teh kanggo maraban anu awam Pak sareng salikin tong cedikan eta teh metode. Tapi ya anu asup kana salikin ieu ujian nya atau nu wasilin ieu ujian Pak anu tos wusul ujianna kumaha ngajaga hate supaya tong goreng ka batur. Lamun mah aya keneh hate goreng ka batur cedikan ka batur hampura moal asup kana makom wasilin Pak tetep we makomna tetep dihana jauheuneun hayang jadi wali tah anu kaopat mah tingkatanna arifin ieu mah jauh leuwih hebat leuwih punjul deui lain ngan saukur hayang dalil jeung ngaji tapi hayang bukti Pak. Jik ieu ajengan teh ngomong teh sesuai dengan perbuatanana sehari-hari kadinya lompatna teh Pak teu nyirikeun mung dianggap ajengan mung dianggap ustad kiai teu hayang nya ajengan batur kakara ge datang geus rame jamaahna loba santrina teu goreng hatena teh tai arifin. Naon sababna hakikatul wujud dia hakikatna sagala anu wujud ieu arek lahir arek batin la mawjuda illallah eta hakikatna tetep tina kehendak jeung kudrat iradat nanti Allah Subhanahu wa taala min syarrihi wa khairihi nah anu goreng nah anu hade ti Allah sadayana oge. Maka di saat pribadina aya nu ngejek aya nu ngahina aya nu mitnah teu nyeri hate naon sababna paningalina terus lain paningali lahir tapi paningali batin. Jalma arek ngomong goreng arek hade hakikatna tetep Allah anu ngagerahkeun sabab sakabeh makhluk moal aya nu mampu gerak sorangan kecuali diusik malikeun ku Allah. Tak ieu Pak dina tingkatan wasilin sareng arifin mah hampura Pak tingkatan arifin mah nadro ilal ummah bi ainir rahmah ningal ka umat teh ku paningalina kanyaah umatna arek anu bager umatna arek anu bantangul nah eta mah budakna datang ka imah nitipkeun ngaji atawa datangna sorangan teu dititipkeun ku inung bapana teu ngamek tetep we diurukan kahartos gitu. Tah tingkatan wasilin mah kitu mah jeung arifin mah pokona mah katingali jeung paningali teh terus rohmah kanyaah jeung kanyaah. Lamun mah aya sosok anu kitu di wilayah ieu tong jauh deukeutah doana barokah naon sababna setiap usik malik utek jeung hatena teu lepas ti Allah sabab paningalina lain paningali dohir batin anu langsung setiap hari ditinggalin anu diaktifkeun. Makana tara seueur cumarios jalmi anu kitu mah tara loba nyarita tara loba ngomong tara loba luang liung sibuk we jeung pagaweanna sorangan lamun di balong pinuh di balong we lamun di kebon bebeakan lamun di sawah bebeakan waktuna ngaji waktuna salat sibuk deui kana pagawean sehari-hari karena ciri-cirina anu rek masuk kana tingkat kawalian mah hampura dikurangan ruang riung jeung jalma nu teu manfaat. Anu kaduana ngurangan nginum jeung dahar puasa terus anu katiluna dikurangan sare lobana cungelik tengah peuting berarti lamun aya anu ngomong bahwa dirina geus asup kana kawalian tapi pagaweana barang dahar aya dina kahluna ngilu dahar aya nu syukuran ngilu dahar ngilu ka ditu dahar we jeung dahar. Aduh kesun ada barokah di NU da di NU mah saeutik dah mulu dan pasti rajaban oke pasti komo tahlilan pasti bakal wahar we jeung dahar makana katingali ibu-ibu ieu katingali lo lintu hidup barokah dina berkat
Kitu tah hampura kasadayana. Naon sababna ieu kudu diguar wilayah Kiara Payung teh Pak terkenal ka celuk kaun-aun kagojana kacana pria arek perdugalan pergelutan sareng ka ulama-anana terkenal Pak. Sok cobaan keluar ti Kiara Payung lain ustad anu punyul sok ngarantau ke kota jadi tokoh Pak di luar mah gitu saha Pak aduh kayak tisu nyuhun tisu lap we Pak ya so dari piwaran ku abi lap gerak sareng kesangna Pak dina mastaka Ini udah kita simbah. Ngaji penting ayeuna mah bunga seserian sanajan ninggal banser alhamdulillah makana kayak pas abi ka Garut si abang kudu aya deui Pak andi wae tah hartos sadayana Pak ye hampura Bu punten abi serius heula nya ieu bade maraban heula anu arifin Pak punten dina kajian ilmu tauhid awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqonin anu pertama wajib ke umat mukmin muslim Pak anu pertama teh ma'rifatun ilahi kudu ngarti ka pangeran anu disembahna anu diibadahanana hampura Pak bade ditaros ku abdi salila ieu urang ibadah ka saha ka Allah eureun we di Allah musyrik hukumna naon sababna Allah mangan asma ngaran berarti salila ieu ibadah urangan saukur kana ngaran ieu keur wasilin ya jeung arifin tong eureun ngaji di dinya Pak kudu apal kana asmana apal kana sifatna apal kana afalna beh dituna kana zat naon sababna Allah tos netekakeun punten Pak sadayana saur Sayyidina Ali Allah yakunu bila makan Allah teh aya teu butuh ku tempat bila jihatin jeung teu butuh arah rek di luhur rek dihandap dikikir di hareup di tukang Allah teu butuh ku sabab tempat kabehanana kagungan Allah lamun Allah butuh tempat berarti geus ngahina ka Allah berarti kudu apal Pak makana tong eureun ngaji terus naon sababna ibadah bebeakan hampura ieu keur wasilin jeung arifin tarang tepikeun ka hideung Pak tasbih beak puluhan Pak sarung tepikeun ka barolong Pak ngaprak ka ditu ka dieu Pak tapi hampura lamun ka pangeranna salah lir diibaratkeun boga duit sakoper mah tapi palsu kabeh manfaat henteu manfaat lamun tiris duruk teu manfaat Pak eta duit sanajan sakarung sanajan salamar tapi 10.000 manfaat henteu manfaat makana ahli tauhid panetelakeun hampura anu wajib keur jalma mukmin jalma muslim kudu makrifat ka Allah kudu nyaho ka Allah tong eureun di Allah kudu apal sifat afal so kitu Pak taya keur wasilin ieu serius Pak lamun keur wasilin naon sababna ruhaniyahna anu keur dieusian ruhna seunah hadir naon sababna lamun teu ditingkatkeun Pak kemampuan ruhaniyah urang moal pernah ningkat-ningkat goreng hate tetep ka batur jadikan tetep ka batur kitu ngadalil mah ngadalil tapi di saat batur menang bagian aing teu menang bagian diomongkeun tah keur nu asup kana tingkatan arifin mah teu kitu hakikatna Allah can mere rezeki ka abdi si itu anu meunang malah didoakeun alhamdulillah ajengan anyar santrina mani loba jamaahna mani loba didoakeun ningali ngaliwat aya jalma anu keur maksiat teu goreng hate tara dicarekan tara loba geurehan kalakah didoakeun ya Allah eta jalma syariatna mamaksiat teu pikeun babarakatakan eta seseurian dina poster gararapleh kumaha doana jalma anu arifin Pak hampura Gusti eta teh umatna Kanjeng Nabi Muhammad
Gusti eta teh makhlukna Gusti kene tepikeun ka baru mah kitu Gusti kabungahna eta jalma-jalma nu keur ngarariung sing tepi kabungahna tepikeun ka poe kiamat kitu ahli marifat mah lain digogoreng keur naon sia di pos keur naon kikituan ka masjid tara keras arifin mah justru lamun aya nu gaplek hampura kalakah atoh aman nah hiji wilayah ku sabab aya nu gaplek sok tengah puting dor-dor aya nu maling aya nu rek ngabangsat aya keneh anu suri rek ngaliwat modal sia di modaran balik deui itu aya keneh di dieu caroge mah nu sok resep gaplek aya teu aya aya mah pilih aya nu aya keun bae entong pernah dicarekan tutup umur mah tetep karesep salaki mah moal bisa dirubah antep we sakahayangna naon sababna teu kudu dicarekan teu kudu didoakeun goreng sabab ku babaturanana anu ngariung di pos eta ge sok didoakeun goreng modahar leres bae sia bae masuk aya kitu modal bener makana doakeun kumaha min salaki resep keneh gapleh doakeun sing engal-engal mohon ampunan astagfirullah eta nu tiung hideung kita tadi ka salaki ngadoakeun modar aing mah takaraeun ngaji aya nu ngadoakeun salaki sana modar tak itu Pak tingkatan arifin apa jeung wasilin terus ngaktikeun paningalina teh bi aini rahmah paningalina ku kanyaah naon sababna hampura Pak Allah mah tetep mere rezeki Allah mah tetep ngahirupan Pak sanajan ibadah arek maksiat tetep Allah mah mere rezeki jeung rahmat eureun-eureun ari urang kalakah ngewa ka nu goreng emang siapa lu well kumaha barudak tah kitu makana lamun aya umat wilayah di dieu tatangga barayana hararese ka masjid keun bae entong dicarekan well ngan lamun paeh antep tong diurus mani sorangan ngubur sorangan wah nu ngamanian dibawa ka setim mobil disemprot kersa kitu makana atuh sing kersa angkat kana tempat pangaosan siap tong jauh ti ajengan tong tebih ti kiai naon sababna mak hirup urang mah abdi ngabuktoskeun ye sing horeng urang teh geuningan unggal poe unggal waktu unggal kejadian unggal saat teh butuh kaajengan teh leres mah sok lamun budak nya hayang syukuran datang ka saha kaajengan leres ieu senayan nu ngahitbah atawa rek ngahitbah sumping ka saha meta doa tetep kaajengan leres mah iya sana syukuran bumi anyar hoyong syukuran kasaha ajengan kabeh urang mah ajengan deui ti mimiti budak di jero beutung tepikeun ka kawin deui eta budak anakan deui pasti ka ajengan deui laras mah tong jauh ieu sia punten hampura da bisa sanes saha ieu teh urang dieu ieu murang kalina Haji Kosim budak lalaki ngan hiji-hijina yo tingali lamun aya hiji jalma saha wae jauh jeung ajengan komo tepikeun ka wani mewah ka ajengan komo tepikeun ka ngajak dulu lalajoan ku kabehanana ku kabehan lalajoan lamun aya jalma kitu tingali lamun pas tae bakal eueuh nyawaan nya atuh ari maot mah eueuh nyawaan nya itu serius tah makan hampura kusabab urang mah teu bisa jauh ti ajengan makana hampura entong ewa tong geuleuh komo tepikeun ka ngamusuhan ka ajengan lamun mah aya nu wawanian tingali
tonton lamun dina nalika pas sakaratul maut ceklek langsung kejer moal musik-musik acan teu seurik keneh bah ngopi we deui laras mah satuju mah ye hampura lamun nitipkeun ngaos eta murang kali entong dijurungkeun ngincit jeung ibu jeung ramana ye kolot baheula termasuk abdi kantos sejauh-jauh waktu mamah di Pamengkut abdi di Al Hikmah mamah abdi teu acan dititipkeun ngahaja datang ka dieu ka pasantren ka Al Hikmah dititipkeun kolot baheula mamah bari ngelek hayam bari mangul beas bari nungtun doma nitipkeun budak teh jiga kitu cik ari urang dieu kira payung nitipkeun ngaji eta budak kaajengan kitu henteu. Astagfirullahaladzim tong boboraah ngelek hayam nungtun doma iuran bulanan oke harares makana ajengan urang dia kabeh ku urang ditangtang montong ngajedog di dia pindah ka Bandung kabeh insyaallah di Bandung ge leuwih belok ari budak hayang pinter, ari budak hayang soleh, budak hayang ngarti urusan agama pas sepuh nangantunkeun hayang teuing didoakeun ku budakna sorangan lain ngamaklunkeun batur nu ngaraji budakna mah kalakah nyonyo handphone kalakah main game kalakah lulumpatan ka ditu ka dieu ieu moal bisa kitu lamun teu dididik ku ajengan kade tong ngalalawurakeun ka ajengan kitu tah kuduna mah ieu nitipkeun budak teh talungtik jeung taliti bisi ajengan teh boga beas bisi listrikna bayareun bisi masjid madrasahna bayareun listrikna montong harehar itu kuduna mah ieu oge lurah turun tangan ka ajengan-ajengan teh gitu satuju kakuping kalurah hari hayang jadi deui we sing janten salamina ya kan tadi terus perjanjian satungtung can kabere kabeh terus satungtung umur jadi lurah ya gitu hoyong atuh Mang Banser jadi lurah kan emang jangan duduk pingsan duduk atuh nah duduk gerak nah duduk gerak moal Banser mah dari didikan ti ditu kayak gitu menjaga ulama dan kiai seperti itu makana ajengan sekitar di wilayah ieu aya Banser mah dijaga we arek ditu dijaga arek dieu tepikeun ka WC dijaga we arek nyanung tepikeun ka teu jadi aya Banser dijaga wae aduh ya sona meninggalkan kieu alhamdulillah urang mana mah urang dieu urang doakeun ku sadayana sona ieu raoseun ieu urang doakeun sing asup ka surga amin jeung son-sona ameh di ditu bisa karaokean alhamdulillah ada mama ya nama dia ngaji rese jika tadi ditanya osok ngawas mah ngaderes Al-Quran osok tara hah? Tadi eta 2 ayat tepikeun ka teu uningan astagfirullahaladzim cik sekali deui ka mama ya dulu aku suka padamu dulu aku memang suka anjay di bawah dangdutan mah kabeh calawang sing goreng lain di Bandung wae di Kiara Payung di Garut oge ibu-ibu resep dang well hanya dia bener diajak dangdut kang request dangdut mengejar badai percuma ku berdayung di air yang deras
percuma ku bersampan di lautan luas. Aya mang lagu eta ya? Entong. Gengs bubar. Tah kitu mah hapunten nu kasuhun geuningan umatnya dibagi 4 bagian. Kade ajengan tong cedikan lamun misalkan aya ajengan anu ngaji teh manikot ngabodor turun-turun eueuh pulungeun berarti eta ajengan keur maraban anu awam. Aya deui kiai anu ngabahas teh bodor plus aya ilmuwan eta teh keur maraban salikin santri jeung jalmi-jalmi anu keresep ngaji. Aya kiai teh anu ngaji teh serius bodor-bodor acan ta eta teh keur maraban anu wasilin jeung arifin. Kahartos mah mudah-mudahan orang sadayana dipanjangkeun yuswa sehingga orang ditepangkeun deui jadi lamun aya anu syukuran, aya anu hajatan, aya naon wae entong menang sasaha. Itu makana mah ieu kudu kersa sia murang kali tadi pasantren teu dijununkeun sing ngalalati kana ilmu sabab Allah naikkeun derajat harkat martabat derajat nu boga ilmu. Ye jalma anu bodoh mah ye nu teu boga ilmu hayang beas 3 karung 5 karung teh kudu 3 bulan kudu ngebon heula kudu nyawa heula. Nu boga ilmu mah turun tina panggung tinggal balikna bakal mawa beas sakarung teu kudu 3 bulan. Sepakat mah sok si awas panitia rasa maneh kadulur temahanan beas dicirian ku dewek kok mau kadulur kudu bager tara datang di onang emangnya gue jaya langkung. Nah gitulah apunten tah kudu kitu mah sok anu tani mah hayang cau kudu ngebon heula ngadabon heula 3 bulan 4 bulan tingali abdi balik di dia langsung bakal aya cau aya ranginang aya opak aya bakakak aya tumpeng tah kitu ieu tolong catet panitia. Gitu makana mah kasadayana asing sarehat sadayana urang dieu nya tah sakitu heula teu tiasa lami-lami teuing ieu tos sajam setengah nya umat masih kene hoyong onang deui nya onang deui. Nah gitu urang ngadoa heula ka sadayana angkat pandangan sadayana ayeuna akhir zaman mah memang tos waktuna gunung dihancur-hancurkeun mah cai ditaek-taekkeun bumi digenjlang-genjlong nya ku ayana kitu jalma anu beruntung kiamat moal waka diadepkeun saur Allah salagi di alam dunia masih kene aya nu nyebut la ilaha illallah atau nabi Allah. Jadi jalma anu pangsakti-saktina teh lain bisa hiber, lain bisa asup ke alam taneuh mah nya, lain anu maot hirup deui, lain anu bisa nyegah datangna kiamat. Nyaeta jalma anu maca la ilaha illallah eta anu pangsakti-saktina mah. Angkat pandangan sadayana mudah-mudahan wilayah ieu ditebikeun tina musibah amin. Akhir zaman laut ditaekeun gunung dihancur-hancurkeun dia masih dijauhkeun sing disalamatkeun amin. Ya ieu murang kali urang sadayana mah urang doakeun sing jararunun sing bararagja sing palalinter sing saroleh nya sing garade milikna atuh carogena usaha naon wae keun bae nu penting mah boga duit ngahasilkeun duit atuh teu ngahasilkeun nu penting mah jag-jag nu penting mah sehat amin nu penting mah resiko tercukupi amin. Tah ku sabab ayeuna akhir zaman urang tolak bala mun tolak bala teu kenging kieu ngadoana kudu kieu mun tolak bala kieu sadayana mah tolak bala berarti kieu mayun mudah-mudahan wilayah ieu dijauhkeun tina musibah amin. Dina pergaulan bebas amin. Sing dijauhkeun tina narkoba amin. Perkara-perkara anu ngarugikeun jeung ngaganggu kana keamanan masyarakat agama jeung bangsa sing dijauhkeun amin. Angkat sadayana angkat. Dadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos eta season kahiji ayeuna season kadua kan cenah ngalembur
nah jeung rek baralik engke sesan ka hiji astagfirullahaladzim cenah naik tepi ka jam 2 kade ya sesan ka 2 kade tempoho panitia hadirin sadayana anu mulia ieu hitung-hitung khutbah kedua ngabahas tentang muludan punten meh tambah-tambah keyakinan mah nya Allah ngadauh dina Al-Qur'an qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wallahu alam bi muradih ucapkeun ku anjeun Muhammad bi fadlillah kalawan padilah kautamaan ti Allah wa bi rahmatihi sareng kalawan rahmati Allah fa bidzalika itu perkara padilah jeung rahmat falyafrahu urang teh disuruh dititaseuna bunga sedengkeun padilah jeung kautamaan rahmat nu pangageng-agengna dilahirkeunna Kanjeng Rasul makana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngadawuh kieu man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sing saha jalma anu ngimpakeun hartana sanajan sadirham keur acara mau muludan kana rafiqi fil jannah kami bakal jadi bukti engke bakal ngabaturan di surga amin anu teu sedekah kana acara ieu nyumbang ieu naon wae sing jadi saksi sehingga urang di surga direncangan ku Sayyidina Abu Bakar amin Sayyidina Umar ngadauh ibu bapak anu kaduana man azama maulidan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam sing saha jalma anu ngamuliakeun ngagungkeun kana kalahiranna Kanjeng Rasul sarua jeung eta jalma geus ngahirup-hirup Islam amin saur Sayyidina Utsman anu katiluna man anfaqa dirhaman nya sing saha jalma anu geus ngaimpakeun hartana sanajan sadirham liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam infakna teh keur anu maca berjanji keur anu maca maulid keur anu ngabahas tentang muludan anu ceramah kumaha saur Sayyidina Utsman rahimahullah saur Sayyidina Utsman faka'anna masahida waqa'atul yaumil badri wal hunain tah jalma anu sedekah kanu kitu mah bakal menang pahala seperti dina perang Badar jeung perang Hunain amin kitu tah nu kaopatna saur Sayyidina Ali man azama maulidan Nabiy sallallahu alaihi wasallam sing saha jalma anu ngamuliakeun ngagungkeun kana kalahiranna Kanjeng Rasul la yakhruju minad dunya illa bil iman maotna jalma anu geus ngagungkeun kana kalahiran Kanjeng Rasul bakal kaluar di alam dunya kecuali maotna mawa iman jeung Islam amin tah kitu mudah-mudahan urang sadayana salamina aya dina magfirah jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala nu kaduana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.